Hei neng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Kita kasih mak ya. Hei mak nudas terbiru, hidup pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu, mun seri koneng tara nyikat huntu. Dimana tadi nak iya mangriat tadi na sepanduk aya foto abdi teh teu bunga ieu da henteu. Da parian teh moal hajat deui, moal munang deui abdi. Buah-buah ge dipulung ku si ibu itu sepanduk teh dipake moe pare. Alhamdulillah. Aduh nuhun ya tukang salon sanes. Mohon nu tadi kopi ya. Muatan ya tukang salon sing ka surga neng. Mudah-mudahan ke surga ge jeung salona. Neng jangan sombong dengan kecantikan. Kalau neng nu garis tong sombong ku gelis, satu saat wajahmu yang gelis tidak akan gelis lagi. Tuh aak nu kaset isukan moal kaset, tukang salon dia moal kaset isukan mah kasap. Aduh, neng tingali neng kayak nama menigarelis, aduh gaya ditilik tigigir lenging ditetep diharuk siu. Isukan mana yang mual kieu, neng teh komo geus hamil mu. Baru digoreng kanut. Sarena kuban ke lah juga odong-odong. Sok berajaran, sok ibu-ibu tuh disita percaya ku pami ibu nuju hamil 8 bulan, hek bobo nang kuban, tetep puguh ka. Pamajikan teh kalau ungkul-ungkulkan. Asli neng da beuteung atau kana kasur tarang jeung suku ngangkang jadi teu saiman. Mata julaeut. Kabadung geus suku ku salaki da muter jiga gangsi. Tapi mun bapak ye gagakna awewe boro-boro hamil 8 bulan, boro-boro ayeuna hamil salami 8 sasi, kuatna awewe gagakna awewe, awakna pegang, awakna garing, awakna ipis, pegang hirup deui. Tapi bisa hamil mawa gunung 2 ge kuat bisaeun awewe mah. Naon gunung 2 teh neng? Sok singkari atuh neng, bekas teh neng geus setruk. Ya daripada di nanti korong agenok naon gunung 2 teh neng? Neng. Sok neng ayeuna diempen-empen teh. Isukan maneh geus gaduh budak tuh teulis si teh ge. Oh ka era di loba batu buya loh. Kapan nu kamu patieun neng? Lalaki ngomong bisa nyusuan. Saha sok menyusuan budak ibu? Awewe, neng ayeuna tuh keur ngariung si teh ge gocek budak cerita ya ka isin kuliah lonyot. Da ka anaknya ah, salaki ge gogokan. Ngan goreng aya waktu na eta mah. Mun teu penting budak gogoakan tuluy jempling, bapak nami lumut seak ngademek ceurik. Pasti gocegeran mah ngobrol meureun. Hadieu bapak tong gogoakan ganeng sampeurkeun we. Tah sabelah deui ngamur kok. Sok paras maneh jeung budak. Da orok jabri gogoakan tengah peuting ke kucuk. Bisa ngagonyongkeun eta mah. Nu sabelah ku budak, nu sabelah ku bapana tapi kalau susu teh offset. Ari kutang ngaluheureun dada susuna hanapeun bujal. Araya ieu teh. Nini aya. Parawan. Aki-aki. Rana. Budaya. Nu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah wa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasihi salin hubillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an al-hadis amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Jamaah ibu-ibu bapak-bapak sesuai dengan moto Banjarsari berbanjaran sari berseri. Ibu tuh ngahulang wae hari Banjaran Sari berseri mah berarti ibu-ibu nuker ngaji kudu loba sedekah lain suri. Masuk atuh seserian nih. Hormatan simkuring ersana pengatur acara penertib wanci, wabil khusus al-mukarram sesepuh pondok pesantren nu aya di desa Banjaran Sari Kampung Sukamulia. Ieu neng santri di mana? Hah? Asy'ariyah. Garelis. Yos baru dugo ge. Dan kita tadi kagaro wae. Jangan menyerah, jangan patah semangat, kita jadi santri, jadi santria meskipun di pesantren budug. Da sesepuh pesantren oge ning Pak Kiai, Bu Haji oge tiasa kieu teh ladang budug. Mata aya nama seueur Ustad Bunga, budug Ustad. Saya atas ieu nyebut budug ka Ustad. Atuh yos mah budug-budug oge da barorok cek sabarokah. Pokoknya budug barokah. Geus kubu budug teh atul. Peurih nya atuh budug barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Doakeun para kiai, para ulama, para ajengan nu aya di Banjaran Sari di Kampung Sukamulia, nu garadu pasantren mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana. Ibu kunaon jiga nu keheul ka kiai? Abdi ngadoakeun kiai teh meuli teu diaminan. Sok di Sukamulia ibu di Banjaran Sari pamit teu aya kiai bade kasaha urang naroskeun ilmu agama. Sedangkan ibu ditampi sholat ku Allah, diterima ibadah aku Allah. Lamun ibadah nabi sarengan ku ilmu mual datang, lamun teu disuprih nyupri ilmu ngaranna ngaji. Dina ngaji aya nu ngawurukna, aya nu ngajarkeunna saha para kiai. Keung di Sukamulia muntos daya kiai, makana aminan abdi ngadoa nyuhunkeun ka Gusti, ya Allah panjangkeun yuswana para kiai. Daripada kiai ngantunkeun ti payun mawios Pak RW we heula. Aya Pak RW. Pak RT aya. Nu mana Pak RT na? Jalmi sanes Pak RT teh.
Cobi atuh Pak RT ari jalmi mah ka dieu ka payun penampakan kiri. Da ari RT mah kedah ka ciri paminuju ngaji teh dan utara ka ciri mah juring. Jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh nyumput. Ya Allah ya Robi eta ka RT nyebut juring. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna Ibu Presiden Jokowi teu acan sehat jadi presiden. Sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden. Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil teu acan sehat jadi jabatan gubernur. Sudah banyak orang yang antri ingin menjadi gubernur. Cobi lamun di Sukamuya, kiai nangantunkeun sanggupeun teu salaki ibu jadi kiai. Bu, sanggupeun moal. Makanya iya putra putri ibu sahawai ibu nu gaduh murang kalih di pasantren, sawai bapak nu gaduh putrana ayeuna kersa mondok ngaji di pasantren. Iya murang kalih nu di payunan abdi neng santria insyaallah nanti satu saat akan menjadi estafet perjuangannya para kiai. Isukan neng bakal jadi ustad jadi ustadah. Makanya ibu kudu bangga lamun putra di pasantren. Ah cenah moal di pasantrenkeun. Da jadi kiai teh sok balangsak cek saha. Nu tingali Pak Ustad Pak Kiai nu nemai ingkang rai kori ti kancana sarungna GBHS. Beda jeung RT gajah duduk. Beda hal kiai mah tara usaha. Di mana sarungna BHS pamere tinu maoteun. Matak dia di mah kamari ning aya ustad di pasian sarung BHS kudu maot da berjamaah subuh teh jadi ngajungjurigan matak di panganaran mah seueur kiai jujur cel eta kaki kiai teh sok nyebut juri kasih mah ieu ya pokona mah si mah ieu nyebut juri ka kiai kudu dicek cekelan aku dicekek mopae cekelan sina daek ngaji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Neng tong diilikan bae keresek atuh. Sini mah hayu dulu aku yuk diilikan, dibuka di dahar neng. Dia mau pada eta teh pamasian ti baparian ti nu hajat. Sok tuangan eta teh neng dahar. Sok da nu penting mah ngaji mah da. Daek ini. Dahar we. Asina mah kana dahar wae. Geus atuh ning lah Bu Haji mah ceramahna moal lami lah. Nu peryogi mah singkat, padat, melekat, tong hilap engke uwih nyandat. Ilmu anu manfaat sakebenterkan mah geus aya eta. Umat santri teh kana dahar wae. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati wabil khusus Saibul Hajat Saibul Walimah Bapak Riyad beserta Ibu saha Ibu Nopi yang berbahagia panganten hitan anu bade di hitan Ananda Bilal Agena Supriyadin. Masya Allah ya tasakur walimatul hitan bersama Aah Nurul Muhibah dengan kaliwat tungtungna lengkap kuduna make SA seueur huis atawa SAG sarjana alam gaib. Abdi mah teh dina ieu Mang Riyad teh dina spanduk aya foto abdi teh teu bunga ieu da henteu. Da parian teh moal hajat deui, moal menang deui abdi. Buah-buah ge dipulung ku si ibu itu spanduk teh dipake moe pare. Alhamdulillah. Aduh nuhun ya tukang salon sanes. Mohon nu tadi kopiah. Nuhun ya tukang salon sing ka surga ning. Mudah-mudahan ka surgana ge jeung salona. Batur-batur nu ada di ratu da babunga ya tukang salon mah meuni susah. Atuh tong ngerakeun atuh. Tong ngirikeun. Batur baru mah ieu susah. Mudahan susah teu kabeli kopiah aja. Asa ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah lanjut ya teh. Terus neng
Wios dugikeun ka jam 12. Sepakat heula wios dugikeun ka jam 12. Siap tepikeun ka subuh. Kebanggaan buat Bapak Kepala Desa Pakowo, ibu-ibu di dieu mah siap ngaji tepikeun ka subuh, berarti ibu-ibuna ahli ngabohong lah. Ngaji kumaha di badaeknya tepikeun ka subuh. Sholawat heula. Sholatullah sorana kaluarkeun ala toha rasulillah. Sholatullah mullah ala yasin habibillah. Semangat sholawat, sakali mau sholawat ibu bakal dipasihan 10 rahmat. Pokoknya amin dah acan macan lagi kemana? Insya sakali deh pokoknya mah sholawat semarak suasana ibu amih betah ku sholawat. Neng insya Allah nu jomblo akan datang jodoh dengan tepat. Tidak mungkin salah alamat kalau kita selalu membaca sholat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kupingkeun nu tiasa tungtungna turutan. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek sing tarik komo bari tibera bisi dirawu ku kelong. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah semangat ala yasin habibillah. Hirup loba nyeri sepatu sing tarik nyeri hate. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL lokal seuri batuan cetungkuna wungkul. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng. Sholatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawe eta 25 mobil sedan cekna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa hejo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tarik kolok ka Cikaso ka pasar mawa rancatan. Beki kolot beki ngaco emung sholat sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Dua deui wios ibu. Semakin banyak membaca sholawat, semakin banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayak kutuman ayak simet manigaling ningal kutu di ceoneng. Ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna. Sholatullah
aminankeun kusadayana siap Bapak hajat sareng Ibu hajat mugi-mugi ditambi barokah putrana soleh solehah ibadahna istiqomah salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad sanes itu ibu punten bapak-bapak nu dipalihatap ieu nu palih dia hari henteu Abi mada bingung sudah disebut hirup da teu nyarora disebut ceng-celengan da usik ya ibu ari salaki kirang gairah teh eta teh kedah dipasihan vitamin upami dipasihan vitamin loyo wae wayahna ku pojokna kedah sering dipasihan sumanget neng susu pokoknya salaki minum loba batur ngagenteu nyagineu sumanget sih karena susu wae budak-budak Allahumma barik lanjut ibu lanjut masa Bapak Rian sareng Ibu Nopi ya Ibu Nopi leres dina wengi ieu ngahajang ngempelkeun urang Sukamulya tatangga kadang wargi nu aya di desa Banjaran Sari tapi punten ieu tos biasa ibi di Sukamulya upami balik ceramah di hareup karena dibere cai tos biasa alodo tujuanana Bapak Rian sareng Ibu Nopi ngempelkeun sadayana warga tatangga baraya sanes kupeda seueur dunia sareng harta ieu jalan ge geuning ibu meuni di saungan sadala nu dipalar nu utamina neda doa ti kadang warga ti wargi sadayana supados ieu putra nu bade dihitan Cep Bilal Agena Supriyadin janten putra anu kahoyongna kitu ngan ieu ibu nu dipalih dia sareng nu dihadap nu dibelah dia ya bapak neng santri ka dieu ieu teh ridho henteu dipaksa ku bapak hajat ibu ka dieu dimuruhan ku Ibu Nopi dipasihan duit ku bapak kuwu jujur ibu dipaksa henteu kapaksa tapi kabeh oge maksa betul da biasa sok aya pangaosan rutinan oge di Sukamulya sok aya rutinan kok marhabaan sok aya sholawatan yasinan sok aya ibu tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil atau bisa nu maraot aku nu maraot tarahlil aliran sesat berarti ya Pak nu maraot tarahlil anu hirup arudud sanes mayung kita tadi da error bae kak kiai nyebut juri kak ustad nyebut kuduk nu maot ya tarahlil Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad da pasti bapak-bapak oge akang-akang hati-hati sok angkat karena pangaosan rutinan mung benten ayeuna pangaosan di Mangrian dina nalika walimatul tampilan abah kunaon meuli cida beda biasana eta abah nu Cinopo bari nangkep tukur abah kana pangaosan rutinan mah sok nganggo sarung kari-kari geuning ayeuna mah abah ka Mangrian ka dieu bade ningali bubaligo geulis di Pangandaran eta abah meni make celana panjang bari badan teuing di talian ku rapia ibu-ibu nagara raun nini para rodis angkat karena pangaosan rutinan biasa sok make sarung jeung samping kari-kari geuning ayeuna mah ka dieu ka Mangrian eta gaya menining ka make celana legging dan ingatkeun bitis geus digasuling tinggal tulang kurang daging akhirna sinini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing sabatu bantuan neng teu ngomong we
dikoet ku anak eta nini make Sallallahu Nabi Muhammad negara lis neng ieu santai mantan mau jilbab abu kan bae keur ngoprek HP ge mong tadi kamari maca keur pengajian abdi aslina aya nu maot keur ngoprek HP udah disumputkeun ayeuna mah HP hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu akhirnya kasih mak ya hei mak nu daster biru hidupnya seksi gak goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu neng berubah tuh dah waktu isu kan tinggal kiwai tuh ibu Nopi gaduh 2 putra hiji istri 2 pamegat nu bade dihitan nuhun bu berarti teteh Nopi sudah mengalami 2 kali melahirkan neng jangan sombong dengan kecantikan kalau neng nu gelis tong sombong ku gelis satu saat wajahmu yang gelis tidak akan gelis lagi tuh aak nu kaset isukan mau kaset tukang salon dia mau kaset isukan mah kasap sok mah cara dia mah ayeuna beki sepuh beki kaset beki kasap beki kasap neng tingali neng ayeuna mah mani garelis aduh gaya ditilik digigir leungit diteuteut diharuk sieun isukan mah neng moal kieu neng teh komo geus hamil baru digoreng kadut sare nangkuban ke lah juga odong-odong sok berajaran sok ibu-ibu tuh disita percaya bu upami ibu nuju hamil 8 bulan hek bobo nangkuban dan tepuguh kan pamajikan teh kalau ungkul-ungkul kan asli neng gak beuteung atau kana kasur tarang jeung suku ngangkang jadi teu saiman mata julaeut kabadung geus suku ku salaki da muter jiga gangsi matak boga salaki teh ya neng punten di ayeuna diwatosan ku baji mah ulah ningali kaset neng ulah ningali ganteng jangan melihat kekayaan jangan melihat harta benda tapi yang dilihat kesetiaan perhatian ayeuna neng betah isukan mah geus rumah tangga teruskeun ka teh Nopi teruskeun ka mak punten tos rumah tangga teh mak teh komo geus gaduh putra ngurangan kariweuh namahan kariweuh mah jujur tuh mau aya para tersangka sok jeung geus karoga budak aja rumah tangga teh namahan kacape ngurangan kacape namahan kacape udah tinggal di salaki na mengepluk ke budak papukan tuh apa pamajikan mama capek punten neng isukan mak neng terus rumah tangga akan merasakan bagaimana capeknya rumah tangga kalau teh Nopi 2 kali melahirkan 2 kali pernah menahan kesakitan bu jawab ari ngalahirkeun nyeri henteu sok si jujur we aya para tersangka dan ibu mah korban nyeri henteu bapak pernah mengalami sakit nah ibadah sakit oge ibu ngalahirkeun nyerikeun bae da ibadah bapak ketika waktu dihitan kalau becek Bilal besok akan merasakan sakitnya bagaimana dihitan sebagian anggota tubuh nak dikeret ku benda tajam diajarkan berdarah-darah tapi wios da ibu nyeri ngalahirkan punten pak abdi saya sebagai ngabandingkan nyeri na ibu jeung bapak lamun dibandingkan nyeri na ngalahirkan istri jeung bapak waktu dihitan tidak sebanding sakit keneh istri ketika melahirkan mata kudu sing nyarara bapak majikan sok bu geus lahir budak ke alam dunia bu ibu ayah ieu teh ada ya ibu ayah bu ayah abah punten bah 4 hal bah nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awe hiji men sok aya laki nu men aya teu salaki lecet pernah men teu pernah men ceret
Bapak Rian sekalipun awakna gagah, postur tubuhnya bagus, tapi dibanding genjeng teknopi ternyata gagah keneh teknopi, kuat keneh teknopi, sekuat-kuatna Bapak Rian, segagah-gagah masalah ibu. Punten Pak, Bapak kual bisa hamil. Pernah salah kieu hamil? Pernah mahamilan? Pernah salah kieu reunuh? Pernah ngareunuhan? Kalau penting ngareunuhan Pak. Paparian kan ukur ngareunuhan, ngumpul ngahamilan, ngumpul teknopi nu hamilna, teknopi nu reuneuhna. 3 wanita bisa ngalahir, pameget momol bisa ngalahirkeun. Setia paparian ka ibu Nopi, terus pecah ketuban ku paparian teknopi dicanak ka bidan teu dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan teh cenah sok teknopi naik kana ranyang nyamuhun bu bidan da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napas, nya pasti da tarik tamang mah Agustusan. Hujunkeun tarian setia ka teknopi milu heujeun punten Bapak. Sanajan Bapak gagah, sanajan Bapak kuat milu heujeun babantu ka pamajikan nu keur heujeun rek ka juru moal mata ngaluarkeun budak koneng nu aya. Tapi punten Bapak yeuh gagahna awewe boro-boro hamil 8 bulan, boro-boro ayeuna hamil salami 8 sasi, kuatna awewe, gagahna awewe, awakna pegang, awakna garing, awakna ipis, pegang hirup deui. Tapi bisa hamil mawa gunung 2 ge kuat bisaeun awewe mah. Naon gunung 2 teh Neng? Sok singkari atuh Neng, bekas teh Neng si setruk. Ya daripada di nanti korong agenok naon gunung 2 teh Neng? Neng. Sok Neng ayeuna diempen-empen teh. Isukan maning geus gaduh budak tuh teh si teh ge. Oh ka era di loba batu buya lo. Kapan nu kamu patieun Neng lalaki ngomong bisa nyusuan. Saha sok nyusuan budak ibu? Awewe Neng ayeuna tuh keur ngariung si teh ge gocek budak ceurik teh ka isin kuliah lonyot. Da ka anaknya ah. Salaki ge gogokan. Ngan meureun aya waktu na eta mah. Mun teu penting budak gogoakan tuluy jempling. Bapak nami lumut seak ngadebek ceurik. Pasti ngocegeran mah ngobrol meureun. Hadieu Bapak tong gogoakan ganeng sampeurkeun we. Tah sabelah deui ngamur kok. Sok paras maneh jeung budak. Da orok jabri gogoakan tengah peuting ke kucuk. Misalkan ngagonyongkeun tatangga. Nu sabelah ku budak, nu sabelah ku bapana tapi kalau susu teh offset. Ari kutang ngaluheureun dada susuna hanapeun bujal. Masyaallah, sakitna ibu Nopi merasakan melahirkan anak yang pertama. Teu aya kakapok, teu aya kanyeri. Naon sababna? Ternyata Bapak bahagialah seorang laki-laki, bahagialah seorang suami kalau seandainya tidak ada keajaiban di Allah nu diturunkeun nu dipasikeun ka bojo Bapak, pasti bubututan pamajikan Bapak teh moal bisa dipake deui. Tapakuraneun Pak. Sok Bapak teh bari musakan pamajikan nu keur ngajuru ngojul budak. Bari dikuculkeun. Teu kiat nyeri mobil hoyong sakali deui. Rambutna geus katingali padahal rambut hidungna keneh. Eta mah rian semangat ka ibu, masihan semangat anu janten bojo ka teh Nopi nuju ngaheujeun bade ngalahirkeun cek ayeuna Bilal bari diusapan tanak ibu Nopi ku Mang Rian. Sok atiupan teu kuat harodang. Tong tarik deui atuh kunaon bau. Neng batang mamulas tadi ieu mah normal irupa. Ya Allah, eta begitu luar kaluar cek Bilal. Rok anu badan kecil kumaha Mang Rian bari usapan karang ibu Nopi bari diciuman. Mama, hampura Bapak. Mah pasti nyeri yang ngalahirkeun pejet eta bubututan Bapak. Teu kabayang ku Bapak mah nyerina sika kumaha mah. Geuning budak nu kaluar teh 3 kilo ari nu asup mah 3 on. Jadi lain orang kami kantin ke situ tuh. Kok ada nanya celek na ngumpul. Geuning mah nu kaluar mah nya gedenya gondrong nu asup mah nyeleutik na gundul. Kabayang baca. Da nyeri atuh. Cicing obat bulung poe tapi bisa dipakai deui. Kemudian keajaiban dipasikeun ku Allah ka istri-istri Bapak. Mata kudu singaraan Bapak. Bu. Sing tarik capean teh jadi awewe.
cing kali capek itu full tempat 24 jam orang penting istimewa di damel neng kesukaan terus ke rumah tangga orang nyamel di penting disambel orang nutu di penting bakal terus punya kuning sok udah terdihuakan teh korocok salaki mamut dulu tak udah modal ribut neng masak ngaduk huat jadi tuna neng ngurus lah budak lumut teh beli pak kupis lukat puhu ngepol sangu makin sangu ngepol tai rek ngaluhkeun tai rek ngaluhkeun sangu pabulit sangu dialuhkeun tai dihuapkeun makana punten Bapak kunaon punten atuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi begitu berat begitu merindukan sosok seorang perempuan kabojok Nabi Muhammad mah ibu tarawankeun miwarang Nabi Muhammad mah kabojok sekalipun bojok Kanjeng Nabi nuju nyaose Nabi Muhammad mah tarawankeun miwarang ari aja kusal kesok dititahan tara mikir atuh Kang Bu ibu teh kudu merdeka karena istri itu hak bahagia. Dengarkanlah bapak-bapak pamajikan teh kudu disenang singkol pak cek kudu disenang ulah digawe kudu dibahagia setuju? Setuju cik ari nu sok gegerong di bumi awewe lalaki nu ngepel nu istrika nu ngasuh budak nu nyusuan budak budak ceriknya di aisna ku ku samping kira ku awewe eta teh kana nama kecil cali kecil teh dan nu kudu gegerok nu kudu masak nu kudu ngepel eta sanes istri tapi salaki setuju terus engin mah caricing dibutongnya larang udah bagian situ istri mah cuma satu neng kewajiban taat cek salaki nyangu cek salaki ngepel cek salaki istrika waduh si itu mengudur dia bumbut pun tanggung jawab suami mengeluh tuh bisa hesekan dan istri hak dimanja istri hak dibahagiakan kunaon Nabi Muhammad sebelum wafat menitipkan ayeuna ngece salat umat An-Nisa awewe saking nyerahna Kanjeng Nabi ka kaum perempuan meneteskan air mata An-Nisa nitip awewe nitipkeun lalaki hidup awewe cinta hidup tepuk tangan buat awewe aduh biasa dibela awewe nu mana awewe nu mana awewe ge nu solid sanes awewe run rangin awewe run teu itu apalet oke ya panona alus ikut di tempat hareup digigir asik bener sinang jadi edan jadi buah haji ka bapak ge GR kamu balik jemput gelos neng istighfar taubat Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad masa ibu hasil buah cintana Bapak Irian sareng Ibu Nopi gaduh putra dua anu kahiji Cep Bilal nu kadua duka neng saha nang ina intina ngariung urang ayeuna hajat ayeuna Bapak Irian hoyong gaduh putra ieu nu dua teh supaya soleha sholli wa sallim wa barik tapi punten Bapak Rian sareng Ibu Nopi tidak cukup dengan harta yang banyak dikorbankan abdi teu kabayang ku seep sabaraha ieu Bapak Rian dugikeun ka tenda ge meuni megah magarayon geus aya kodeng hareup maca ikina di ditu meuni teu kadieukeun meuni eueuh hideung hiji acan tekan sawan ge kalang ngahuleng wae teh meuni eueuh gawe Bu Ibu lanjut Allahumma sholli wa sallim wa barik itu teu kuat begitu ceramah teh meuli ngesan tiasa rek ngajuru Awios kita ngesan oge da teh ku Bapak Rian abdi mah balik bakal gibah di barokahan dan doakan puas cenah mah Gusti kana da hareun wae meng ieu nu di kacamata paingan salirana agung tuh dah neng lanjut
Tidak cukup dengan dunia yang dikorbankan, harta yang dikorbankan pada malam ini untuk anak menjadi anak yang soleh. Tapi ada 3 hal kewajiban orang tua terhadap anak. Ya neng isukan bakal gaduh budak neng. Kamu alki wae neng teh. Terus gaduh kabogoh aja neng. Ulah bobogohan geus nyeri hate. Kayak bobogohan 5 tahun dikawin ku batur nyeri hate. Sok ayeuna mah kusuk geula ngaos neng. Tenang jodoh mah datos disiapkeun ku Gusti Allah insya Allah. Ngaos we geula ieu mah ulah bobogohan sok heuleuh ningali nu bobogohan teh. Lebay bener uyung ayam. Cenah ayu ayam cenah kana motor, motor ge nu batur nangiyung. Sok cenah naik montang cing tali. Aduh pagajeli ka mah ayam sakit enggak? Dulu cenah ieu suka nakas jadi pamajikan moal kitu ieu. Mau pamajikan teh jiga mau karung pare. Lain hati-hati. Mami lewat dina haja digejlikeun ami ragrag. Keur bobogohan cenah ati-ati gejlik, aktif enggak? Isukan mah mau pamajikan teh jiga mau karung pare. Ulu ditarikeun ami ragrag pamajikan. Muntang kana cangkeng, umam sia teh. Pinah kana tak-takna asa orang sol putut. Kudu kana naon atuh muntang, kana beho ka tukang. Kudu buta cek aya tadi sia pemilu. Neng, ari manja-manja teh lah keur bobogohan keur engal nikah, tu teruskeun ka emak-emak ka teteh-teteh nutus nikah. Ayeuna mah da geus teu barogoheun deui ka salakina teh. Bapak ge geus teu barogoh deui ka pamajikan teh. Maleman pertama sabulan, 2 bulan, 3 bulan, satahun paling lami bogoh aya neng. Sok maleman pertama mah boro-boro hayang pasya, hayang kitu teh diplastikan. Hayang kiih ditahan. Beda jeung ayeuna geus kolot ieu. Tuh hayang ge hidup teh ngahaja. Kaharukeun salaki teh perepet. Cek salakina teh kenal kuat gitu. Ulah kitu neng. Aduh, ai anyar kini kamu besok kelempay na, besok maronokan letah teh. Duh, gobis ge embis. Cek salakina teh angun. Cenah liuk yo minum oskadon. Dicocolungit menit dubuk dikepuluh diusapan. Ayeuna mah boro-boro liat modal we sekalian. Makanya nama bukan agak lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kewajiban orang tua, ibu, bapak, kaputra supaya ibu budak teh soleh, supaya putra teh solehah. 1, ayu hasina ismuhu pasihan ngaran anu sa. Geus neng saha nami ieu neng? Dina, ieu saya. Oh, Siti Mae Sarah laya. Ngalamun kapoe jadi Siti Mae Sirahnya. Ya kita sami senang geus Siti Mae munah kapanasan jadi Siti Mae maneh. Gaya ieu mah Ibu Bilal Adna Sukyadin. Mudah-mudahan nanti satu saat ketika udah dewasa bahkan ti alit nu lagi sing jadi tukang adan. Neng orang dia itu orang tinu tubi. Orang dia asli tapi malah santren ngaraos. Alhamdulillah. Aya putra ibu di pesantren. Aya putra ibu nu aya nama si di SD. Aya cuma atuh teh sina uih da pesuni aya teh mana ari mah teuing. Budak sina nginong di sakola. Ada si mama error. Enggak ngerti dan di rupiah di rumah. Oh ya iya budak di sekolah. Di abdi mah jam 1 barang geus aya budak di sekolah. Terus arwih. Mama teh hidang atuh incu di sekolah keneh we ieu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tuh namanya Bilal Adna Sukyadin. Bu. Ya, namanya murang kali teh namanya Asmaul Husna Rohman. Namanya Abdul jadi Abdul Rohman. Rohim jadi Abdul Rahim. Di abdi aya Gani jadi Abdul Gani. Abdul Gani. Alah nyiksa ka abdi. Heuing cenah. Wah disebut Abdul Gani, abdi mah Bu Haji. Amok eta budak. Kunaon abdi mah lain Asmaul Husna, Gani teh singkatan Bapak abdi Angga Inung Abdi Nani jadi Gani. Oh. Kumaha can teh cing lamun bapak maneh apas inung maneh kokom. Kebayang lamun bapana Tata inungna ai anakna jadi
Neng isukan masihannya putra teh neng terus hamil siap teh nami supados putra teh soleha soleh dak sae ngaran aya artian manjing ya doa Siti Maryam Siti Maisarah Fawaz Gani teh kekayaan Fawaz kebahagiaan setiap anak dipanggil Fawaz mungkin Allah menurunkan kebahagiaan ke anak itu yang kita panggil Fawaz neng sana mi Nida naon panjangna Nida Nur Wahidatul Faizah hebat panjangna salah eta teh panjangna Nida mah Nida Nur Wahidatul Fadilah mah lain panjangna eta mah nama lengkapna jadi panjangna Nida mah Nida gitu. Neng sering matungkul wae kana kerese atuh di muka we geura sok di situ pugu bisi naon eta teh geus inget ya geus dibuka mapan pugu ketingali tong asa-asa neng Zoi Mazali barik wa yu'adzibhu ibu yang kedua kewajiban orang tua terhadap anak supaya ibu putra teh soleh supaya bapak putra teh solihah berilah pendidikan tina naon matematika bagus geofisika hebat astronomi baik tapi yang lebih pokok didik anak pendidikan agama tuh dididik tina agama maneh budak teh uceuk emak moal soleh moal solihah tuh ayat ajantenan di Inggris neng terang Inggris teu itu wajib mama ke kuncina dina mobil didinya di Inggris aya hiji ahli sejarah historikus ngaranna Arnold Toynbee dia mengevaluasi dunia kian hari kian terpuruk bagi dia teneng dunia terlain bagi halus tapi kalau bagi hancur padahal teknologi semakin canggih usaha semakin lancar universitas institut semakin banyak tapi hanya dengan itu saja tidak mampu membawa manusia ke arah kedamaian ke arah kemerdekaan bahkan justru sebaliknya musibah semakin banyak gunung meletus ombak melanda badai menerjang gempa bumi silih berganti banjir tiada akhir sementara kemarau panjang baru saja hilang sekarang datang menjelang puing-puing berserakan korban bergelimpangan urai air mata bercucuran jerit tangis memilukan Tuhan kenapa ini terjadi cek Arnold Toynbee bohongan jelema jauh tina agama oh kecek manehanana the lesson indispensable for human being without it the existence of man was impossible the lesson was essential for solving the most complicated problem kaharti itu sarwa dengan ya bisa gitu-gitu namun ngapalkeun parantipin lumayan mangrian kiduiteun neng santri mah kudu sadar tiasa neng kudu pinter bahasa teh tong bahasa Sunda wae bahasa Cina kudu terang bahasa Cina teh nih terang bahasa Cina na isu-isu can siang itu bahasa Cina jadi bahasa Cina na isu-isu teh can lamun rada burang carang cantik tukang digawe cang cinceng tong liar cincang cang untuk ompong tong tuang cangkang muncang bahasa Cina na mencret tong tuang oseng kendelan penting mah mirip we the lesson indispensable for human being agama jadi penting kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman the lesson was essential for solving the most complicated problem agama sanggup mengeluarkan solusi satu jalan 1001 macam kesulitan pek we ibu jawab naon sababna negara urang teh kieu wae mata abdi mah geus bosen cicing di Indonesia teh hayang pindah ka Bogor doakeun treneng ku Haji Tesing jadi presiden aminan atuh iya pokoknya masih neng nida engke mun Bu Haji jadi presiden mah neng rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Bu ibu mata kahani kadu anak koyong soleh teh didik ku pendidikan agama naon wae hubbillah satu anak didik sina cinta ka Gusti Allah di sekolah dinya di sekolah TK ka pugu ibu osok aya geuning wujud tidak bako kiamuhu wahdaniyat ibu apal eta henteu
gaduh budak gaduh incuk nuju orang keneh teh dikitu-kitu cenah budak teh can bisa ngobrol budak teh can apalan punten Bu cepil budak cepil murang kali tos awas tos aya pangupingna ku ibu bari bacakeun wujud kidam bako napal tuluy kana hati budak secara tidak langsung ibu keur menanamkan tauhid akidah ka budak yakin akan patuh bakal turut sahadat kuat ma'rifatna akurat ku indung bapakna ti keur awal keneh dididik ku aga Hubi nabikum budak sila cinta ka Kangjeng Nabi moal aya budak moal aya ibu moal aya alam dunia lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ngeyong-ngeyong budak teh bari diciuman ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al iya mah budak diciuman teh dibetak-betak atuh teh budak teh gering sekalian gitu oh budak teh gitu wah waduh budak teh gitu anak laja anak laku boro-boro anak laja kubu bapana ge tukang macul anak laja anak laku kubu indung lagi tukang ngaramet dibetak-betak wah anak ieu indung stres anak sorangan tuh di aku ieu lamun bisane mah merencek iya awas nek awas disuai budak-budak gitu wajib bawa nek ku mama ku indung teh tara dikitu-kitu baru dikieu-kieu teh maca kisah Rasul dibacakeun ku indung Gusti urang Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy kapungkur mah kitu neng baheula mah ku Haji Mamgenan meunang di ngabeuweung da can aya blender nu dibeuweungna ge sukro teh teh da teuas ku Haji can aya wawasan ieu cenah meunang ngabeuweung mah nu diuapkeun teh sugan teh bener sukro ciduk inung da sukro na nungtu ti eugan ku inung tapi kumaha kalimat nu dikeluarkeun tina lisan inung bari ciduk aya sukroan saeutik la ilaha dikeluarkan tina lisan inung kalimat thayyibah la ilaha illallah pagar geus kolot sahadat sing kuat marifat sing akurat tong geuleuh ku sukro ieu nu cinuh wungkul la ilaha illallah ayo mah wah anak tang ieu gelos bahasa kitu mah lain dihangka budak ibu tuh salaki pun keur bawa dua bere ci kopi het bari baca etan data ibu teh bawa salaki teh baur be sampeurkeun bari mangkal ci kopi cek ibu teh anak tah ieu moeng-moeng hidung mana tadi cabuk ku salaki teh ibu osok pasehat lagi caroge aduh jujur we pernah teu pasehat oh osok baeun osok bagus osok yang medut teh buku judul anta abdi ge osok teh asli abdi mah pasehat jeung salaki teh hineng di mana waktuna kamu balik ngaji abdi maka kita tadi dia mikir teh mangrian anu teh SMA saya deui jeung salaki kapokat udah kamari ceramah di Cirebon datang-datang salaki teh menang ditanya neng ku Haji assalamualaikum repeh geus nanti sok cupika cupiki cumpipi kiri cumpipi kanan aduh abi iya umi aduh kan manggilna teh abi umi gitu neng pan ai kiai mah ustaz suka geus abi umi sok aya nu papa mama teh panggilan teh kumaha saldo ceuk papa suku jebra dulu aduh mami mau kemana malah tutut ayo masuk di setel udah panggilan teh mama papa abi umi papa mama masuk aya nu salatna teh bunda berarti salakina panda itu teh tapi paku mah pantes ibu udah paku mah salona geus seueur mun papi mami papa yayan teh papi mau kemana ngantor mih naik na Pajero ayo ujung mami mau kemana mau ngaramet udah kemeni dayang gaul dah papa dah mama lanjut masih dirandah diran ayo makanan itu panggilan ka inung teh teu sararopan nyokap kabapana bokap terojo uwana wakap panggilan teh ini ku agama ada sok tingali bahasa-bahasa orang ayeuna ya Allah Bu sok khawatir abi mah anjing tuh anu kitu nya belum mana tadi tato pun anjing ditato ini udah suang leweh tapi sidik-sidik lah neng
bisi lain tato bisi hapur urut kabentar gelap kongkorong dipake tuh bayi lain emas kunci lomari kegantian lagi paling lagi tali sepatu tete mata jadi keluarga so gitu neng ulang teh mulai alam dunia lamun kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ngayong budak teh pantes so ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib alaika sholawatullah ibu budak teh kalau di alung-alung ku indung di alungkeun ka bapana terus ya budak teh tuh hepek wae sok atuang pepene ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong alungkeun deui ka indungna riweuh indung teh di dapur bari geus budak ngagoreng tempe satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru pada ada ya neng isukan neng kos nikah pada ada mal putra teh neng ku pada malam Jumat pada sakatemon sedang saroge teh sholat heula wudu heula maca sholawat heula yo mah erek sakatemon jeung salat teh ti poe Kemis meuli jamu sari rapet jeung jamu kuku bima tuh kali diinum salah pahili datang abdi kamari tamang diodah jeung Mang Udin kalah ngaleuweut sari rapet dipodahna alah minum jamu kuku bima pikeun ka ayeuna Mang Udin can bisaeun kiki rapet gara-gara jamu sari rapet dipodahna cekem huras gara-gara kuku bima sholat sholawat rokah udah teh bakal soleh didik ku agama sina cinta ka Nabi cinta ka hubil Quran didik sina tiasa maos Al-Qur'an sok ibu teh geus frustasi budak ceurik wae geus ku sholawat geus wujud kidang bako ku Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim beki tarik budak mangisna wasamsi wa duha wal qamari idza talaha terepeh keneh idza waqa'atil waqi'ah masih keneh ceurik keke panol-panol ting budak Bu nah budak teh ka madrasah keun ka TK keun dibuka pakudeun ayeuna mah gampil metodena getos aya iqra baheula mah ibu urang mah ngahejahna mangahejah kantos geuning ka masjid teh lain masjid bageula mah da ku talupuh keneh ajub mumun salat teh kudu kena bageula mah urang mah ku samping ditalikeun kana gado geus beres salat teh ditelepan nyarieun babangkongan benyeng-benyeng jeung baladna teh tuluy kucing harudung mahil-hili sarung beuceut ayeuna mah neng masjid geus sarae tapi kunon kebanyakan ayeuna masjid palus-alus ari nu sian pasaeutik-saeutik mun Bu maka kahade mang ayeuna riad ajarkeun anak sahadat sing kuat makrifat sing akurat teu aya di kalimat la ilaha Muhammadur Rasul sahadat ku neng baca asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul jangan sebatas kalimat syahadat dibaca tapi tina kalimat syahadat bager geulis sing bisa nalik nanya ka diri urang syahadat menyiptakeun urang syahadat nu ngahirupkeun urang syahadat anu bade ngamaotkeun urang syahadat nu ngakitu-kieukeun urang iwatidat kagungan Gusti la ilaha Muhammadur Rasul makana kahade urang di alam dunia ngan ukur sementara lemur urang lain di Sukamulya lemur urang lain Banjaransari lemur urang lain alam dunia nu ayeuna urang keur dicalikan tapi lemur urang mah di alam akhirat maot maneh teu dinu ngora teu dinu kolot teu dinu geulis teu dinu butut sadayana bakal ka alaman nu namina mah maot neng kaneng tidak ngora keneh penting maot mah isuk tapi mudah-mudahan mah tukang salon teh heula nyanengna lawan nu parewet heula bebeun mah kurang keneh tapi umur mah teu kitu janji Allah ka Rasulullah ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa apa RT apa RW apa kuwu tukang salon Pak Kiai wafat atuh ka Kiai mah pupus ka Kiai jeung mama ka Kiai mati awas menyebut mati ka Kiai mah nya teu bisul sakuriling awak
Allahumma shalli wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makana yuk urang sok dialingan ku para kiai, eling-eling dulur kabeh ibadah ulah urang penting ulah bisina kaburu bae mah bade maut bade osok atuh ayeuna mah seueur batur ayeuna mah aya nu ngagotong ayeuna mah seueur batur pacar abdi mah mending ayeuna naon nu bakal dicanak maut ku urang naon nu bakal dicanak maut ku neng ketika sok urang ka jero kubur semua dunia kita tinggalkan anak dikantunkeun harta banda ditinggalkeun apa yang pantas kita bawa mati nu bakal dibawa maut ku mah eueuh deui iwati amal kurang lain amal soleh neng danu maut na oge kurang lamun neng maut mau amal soleh engke soleh maut mawan usaha da soleh oge hayang babawaan sing karunya kamang soleh di sini tanya ku malaikat teu bisa ngajawab cek malaikat teh man buka kamu nanya man buka kamu bertanya-tanya teu bisa ngajawab mang soleh teh da teu mawa amal malaikat nanya kamana kitu amal maneh soleh dipau ku RW jadi bicara mah amal bu mata samakan kalimah la ilaha sing kompak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana tos jam 10:30 langkung berarti tos sajam langkung 5 menit sajamna eta mah punten ibu jatah abdi biasa ceramah sajam 5 menit na punten ieu pariad ieu mah lembur pariad tuh geuningan tos carengkat jurig mah kitu carengkat heula apunten tadi seueur MC kada sareng doa di dieu aya kasepuhan aya para kiai aya dewan guru kiai setempat urang sangakeun kanggo doa ku guru urang sadayana da abdi mah saliwat teu nu pernah diajenan mah lain abdi nu saliwat tapi kiai setempat sadengkeun ibu tiasa ngaos neng tiasa diajar tiasa palinter ngaos teh sanes mapatahan anu mapatahan teh Bu Haji tapi kiai setempat yuk urang ngadoa urang disarengan dipimpin ku Pak Kiai di dieu mangga ka MC di abdi mah sakitu ibu panginten inti tina pangosan urang doakeun Bapak Riyad sareng ibu pengorbananna mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala putra putrina mudah-mudahan sing janten urang kali anu sholeh anu sholihah margi anu bakal ngocor pahala dugikeun ka akhirat khusus kamu Mang Riyad sareng ibuna iwati 1 sedekah jariah 2 ilmu anu mangfaat 3 doana urang kali anu sholeh mudah-mudahan ibu bapak urang dikumpulkeun ku Bapak Riyad syariatna hakikatna Allah Subhanahu wa taala ngumpulkeun urang sadaya dina wengi ayeuna mudah-mudahan urang sadayana utamina urang Sukamulya desa Banjaran Sari sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga buah kaliki masana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an sareng maca sholawatan aminan kurang kompak aminan buah kaliki masana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan amin buah kaliki masana di parapatan mun Bapak Riyad ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh terima kasih atas dukungan semuanya hapunten Pak Riyad abdi nyaros kitu umat kula dianggap heureun margi eta mah tos janten kabiasaan di mana abdi uih di pangaosan dina mobil sok loba kadaharan anu atos di Pak Riyad nu atos cenah Pak Riyad teu acan teu geng stres nyebut anu atos tapi mangawek anu atos mah nurutan nah aja Mang Riyad abdi ngobrol kitu kami aya persiapan bisi aya dahareun nu encan di kardusan tapi insyaallah di Mang Riyad oge jalmi eling dieu aja teu kedah diemotan eling teu Mang Riyad neh alhamdulillah Pak Riyad saur santri
varian teh eling ngan teh heula abdi mah nongtoskeun eling teu na varian kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti varian teh eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Geuning teh sopan kanu hajat ke beut eling. Insya Allah syukuran varian dina waktos ayeuna ibu mulia di payunan Allah. Hiji tos aya sedekah, dua tos aya pangosan, tilu tos aya silaturahmi, dan insya Allah tujuan baparian sekeluarga ibtigha amadatillah karena Allah. Dengan tujuan karena Allah, baik baparian sekeluarga maupun ibu bapak semua jamaah yang hadir pada malam ini, insya Allah fasaufa nu'tihi ajran adima. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.